Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu balager anu palinter kumaha daramang kumaha wartosna dinten ieu. Mugi-mugi diparengkeun ku Gusti sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak anu balager insyaallah dinten ieu Pak Asep bade ngajarkeun pangajaran bahasa Sunda anu temakna kalimah aktif jeung kalimah pasif. Pelajaran Bahasa Sunda kelas genep kalimah aktif jeung kalimah pasif. Naon ari kalimah aktif teh? Kalimah aktif nyaeta kalimat anu jejerna jadi palaku atawa nu ngalakukeun. Kalimah aktif dicirian ku caritaanana mangrupa kecap pagawean. Pek perhatikeun contoh. Contoh kalimat aktif. Udin meuli sapatu eta kalimat aktif. Sapatu dibeli ku Udin eta kalimat pasif. Catetan, Udin nyaeta jejer atawa subjek atawa palaku atau nu ngalakukeun. Meuli nyaeta caritaan atau predikat. Sapatu nyaeta objek. Naon ari kalimah pasif teh? Kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejerna jadi pangrandap atawa ngarandapan pagawean anu dilakukeun ku objek. Kalimah pasif dicirian ku rarangken di jeung ku. Contohna, buku dibeli ku Udin, bal ditalapung ku Mamat. Catetan subjek atawa jejer dina kalimah aktif rubah jadi objek dina kalimah pasif. Kumaha carana ngarubah kalimat aktif kana kalimah pasif? Urang bisa ngarubah kalimah aktif jadi kalimah pasif ku cara kahiji tukerkeun jejer jeung objekna. Kadua, robah caritaanana dina wangun aktif jadi wangun pasif ku rarangken ku atawa ka. Katilu, tambahan kecap pangantet ku di antara caritaan jeung objek. Latihan ngajieun kalimah aktif. Contohna, Wati mawa kue bolu eta asup kalimah aktif. Kue bolu dibawa ku Wati eta asup kalimah pasif. Bapa nyarekan Ujang eta kaasup kalimah aktif. Ujang dicarekan ku bapa eta kaasup kalimah pasif. Pancen A. Robah kalimat aktif dihandap ieu sangkan jadi kalimah pasif. Kahiji, Mamah nuju ngadamel kue. Kadua, Bu Imas nuju maos buku. Katilu, Mang Darna keur nyieun anyaman. Anu B, robah kalimat pasif dihandap ieu kana kalimat aktif. Nu kahiji, Pogo Awi keur dipakuan ku Mang Udin. Nu kadua, Bolu diseupan ku Lina. Anu katilu nyaeta sangu keur diakel ku Biana. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.